Dicaritakeun aya budak nu kacida peditna anu ngaranna si Koret. Dina hiji poe manehna kadatangan aki-aki. Assalamualaikum Kasep. Kasihan Aki ke acang tuang terus dua dinten. Waalaikumsalam. Bade naon nya Ki? Aki bade pepenta ka Abi. Naon da? Abi mah sanes injo Aki. Kasihan Aki jangan. Wah. Ya tuh, eta yang hapunten. Tong sabari amuk-amukan. Geus ini. Bila si Aki indit jol datang babaturan anu ngaranna si Adul. Kunaon maneh siga nu kesel? Tadi aya aki-aki datang ka simkuring. Naon pepenta? Naon da simkuring mah sanes injuna? Maneh tong kitu maneh teh. Bae we kumaha kuring. Atuh bere gitu sedekah maneh teh. Da poe ayeuna mah neangan duit dah saya tuh. Dibejaan teh kalau ngaweo. Isukna aya Eis, Inong, jeung Kom anu keur ngomongkeun si Koret di sakola. Maneh apal teh kamari soal si Koret? Emang kayak naon gitu? Eta kamari aya aki-aki nu minta sodako ka imah si Koret. Terus kunaon? Tapi teu di bere gerak kalaka dicarekan ku si Koret lah. Bener. Kan intinya itu si Koret ka aki-aki teh. Da si Koret mah jelema ge. Teu lila di dinya datang Imas anu tengah haja ngadenge omongan Eis, Engkom, jeung Inong. Inong terjadi nyebutkeun lantaran kaburu datang si Koret jeung si Adul. Nyamperkeun Imas, Inong, Engkom, jeung Eis. Kenapa marane? Aya we maneh-maneh hayang nyaho wae. Geus urang palasea isu kene ieu teh. Bener isu kene geus pasea. Atuh dak kesel si Koret mah hayang nyaho wae urusan batu. Ayo urang ke kelas we. Ayo. Tuhan euy. Siap Koret, nyaho HP wae, diajar. Kalau weh cenah. Da maneh kitu. Maneh teh euy ngomong wae. Maneh ge Imas gandeng ngomong wae. Geus atuh ngalut wae keur diajar ieu teh. Balik. Pulang. Sanggeus sakola beres, tuluy kabeh murid baralik. Pas nepi imah, aya aki-aki nu kamari ngetrok deui imahna si Koret. Assalamualaikum. Nyaho orang teh keur capek. Iya Aki anu kamari ka dieu. Ujang teh inget keneh ka Aki anu kamari ka dieu. Teuing atuh sahanya. Aki yang nyonkeun cai sepede ke. Wah, ini jung ke itu ah. Kulantaran teh aing nyeri. Wah, juakeun sing sangsara. Cai kasebar di desa jeung sakola. Akhirna si Koret teu boga babaturan lantaran sikapna nunggeus kacida saumur hirup.